bade diajar ngeunaan hiji ngagunakeun kalimah parentah, 2 nyalin kalimah ku aksara ngantet, 3 ngagunakeun basa hormat, 4 nyungsi kecap anu hese. Nah, nu kahiji ibu ayeuna bade ngabahas perkawis ngagunakeun kalimah parentah. Titenan contoh kalimah ieu di handap. Contoh kecapna nyaeta gancang. Gancang teh berarti cepat. Kumaha kalimahna? Gancang atuh lempangna. Atau bahasa Indonesianya cepat atuh jalannya. Sapertos anu tos dibahas dina pangajaran 3, kalimah parentah teh nyaeta kalimah anu gunana pikeun marentah atawa nitah ka batur sangkan ngalaksanakeun naon-naon nu dipikahayang ku urang. Nah, ayeuna ibu bade ningalikeun ka hideup kecap-kecap anu termasuk kana kecap parentah. Aya tulis, buru, diajar, asupkeun, calukan, itung, dahar, sare, regepkeun, sareng teangan. Nah, eta mangrupikeun kecap-kecap parentah. Nah, nu kadua nyaeta nyalin kalimah ku aksara ngantet atau menyalin kalimat dengan aksara sambung. Pek salin kalimah di handap make aksara ngantet sing rapi sarta gunakeun ejahan jeung tanda baca nu bener pigawe dina buku pancen. Jadi, Aa dan Teteh harus menyalin kalimat di bawah ini dengan menggunakan aksara sambung ya. Ibu akan memberikan contohnya. Nah, ieu contona nu kahiji. Dadi ulina sok jarambah. Pami ditulis ku aksara sambung, contona sapertos kieu aya nya dina gambar. Nah, dadi hurufna bet nganggo huruf D ageng kusabab huruf awal kalimat sareng nami jalmi. Nu kadua, ila mah sok ngomongkeun batur. Ila ina ageng sabab nami jalmi sareng di awal kalimat. Nu katilu, samemeh dahar urang kudu ngadunga heula. Nomor 3, huruf S-na ageng meskipun sanes nami jalmi ageng di awal kalimat. Nu kaopat, Ibnu budak sopan jeung bager kanu jadi kolot. Ibnu i-na ageng kusabab nami jalmi sareng di awal kalimat. Nah, naon ejahan sareng tanda baca nu leres teh? Pami di akhir kalimat kedah nganggo tanda titik. Teras pami kalimat parentah ngangge tanda seru. Kalimat tanya ngangge tanda tanya nya sapertos kitu. Nah, teras naon nu dimaksud ejahan nu leres teh? Ai Sunda mah kedah jelas sapertos samemeh. Teu ngangge u nya tos huruf e teh. Pame ngangge u mah jadi samemeh. Janten hideup kedah terang ejahan anu leres. Salajengna nyaeta ngagunakeun basa hormat. Undak usuk basa Sunda nyaeta basa atau tata krama basa. Gurat badagna tata krama Sunda teh dibagi 3 golongan. Nyaeta hiji, basa kasar digunakeun keur sato atau jalmi nu keur ambek. 2, basa loma. Umumnya dipake dina suasana loma atau jeung batur nyarita nu geus loma. Nu katilu, basa hormat atau lemes. Umumna dipake dina suasana resmi nyarita jeung nu dipihormat oge nyarita jeung nu can wano. Nah, jadi basa hormat teh dibagi kana 3 bagiannya. Nah, ayeuna ibu bade ningalikeun sareng ngajelaskeun perbedaan anu 3 tadi. Contona basa loma, dahar, kuring keur dahar. Ayeuna hormat keur sorangan, neda, abdi nuju neda. Hormat keur batur, tuang, pun rama nuju tuang. Contoh nu kadua, sare, kuring sare di kamar hareup.
Teras mondok, abdi mondok di kamar payun, pami hormat keur sorangan. Pami hormat keur batur nyaeta kulem, bapa kulem di kamar payun. Teras contoh nu sanesna sapertos kepala ya, bahasa Sunda itu ada 3, hulu, sirah, mastaka. Pami hulu kangge sato, mastaka kangge saluhureun, pami sirah sahandapeun sapertos kitu. Tah nu kaopat ayeuna nyaeta nyungsi kecap nu hese. Janten hideup ayeuna kedah milarian kecap anu menurut hideup hese nya tina caritaan si Kabayan Ngalanangka. Nah, si Kabayan dititah ngalanangka ku mitohana, nu kolot ngalanangka teh Kabayan, cek mitohana. Kending si Kabayan teh indit ka kebon. Nyoren bedog rek ngalanangka. Barang tepi ka kebon si Kabayan alak ilik kana tangkal nangka. Manggihan hiji nu geus kolot tur gede pisan. Tuluy wae nangka teh ku si Kabayan dipalidkeun ka walungan. Jeung wae balik ti heula. Da geus kolot ieuh, cek si Kabayan nyarita ka nangka. Barang nepi ka imah si Kabayan ditanya ku mitohana, "Kabayan, meunang teu ngalanangka teh?" "Komo wae meunang mah, nya gede nya kolot," tembak si Kabayan. "Mana atuh nangkana?" tanya mitohana. "Har, nah can datang kitu. Apan tadi nangka teh dipalidkeun sina balik ti heula," cek si Kabayan. "Ari maneh, nah mun dibodo-bodo teuing, moal nya nangka bisa balik sorangan," mitoha si Kabayan keheuleun pisan. "Wah, nu bodo mah nangkana kolot-kolot teu nyaho jalan balik," cek si Kabayan bari ngaleos. Pancena hideup pilari 5 kecap nu hese tina dongeng si Kabayan Ngalanangka. Teras pami tos mendakan 5 kecap eta teh, tulis janten 5 kalimat. Tulis eta 5 kalimat teh ku aksara ngantet sareng ejahan jeung tanda baca nu bener supados hideup tiasa lancar nulis kalimah ku aksara ngantet. Nya latihan teras di bumi, meh pinter.